Ayu orang diajar bahasa Sunda. Masih ingat beragam huruf vokal E dalam bahasa Sunda? Kali ini kita belajar memahami cerita sederhana dalam bahasa Sunda. Simak contoh bacaan berikut. Pancen Adi. Adi teh budak bager. Di sakola oge pinter. Adi dipikaresep ku babaturanana. Atuh sobatna oge rea pisan. Kasasaha oge Adi mah somea. Isuk-isuk Adi geus saged rek sakola. Tarah kaberangan Adi mah. Dahudangna oge sok isuk-isuk keneh pisan. Subuh-subuh Adi mah geus mandi. Tara poho disabun jeung ngosok huntu. Nah, ikuti cara bacanya. Mudah kan? Semangat!